sorangan, segala ku sorangan, aing mah capek. Kunaon itu nikmat segala disempak, ditajok. Kunaon, Cak? A few moments later. Ibu. Ayo euy kunaon nikmat segala ditajok. Capek aing teh ku si Kardun teh dibohongan, cenah mah keur bobogohan dek diratukeun. Geuningan ieu aing geus kawin mah dibabukeun. Didinya kudu apal. Naon gitu? Aya 3 hal di dunya anu teu dipikaresep. Naon? Kahiji, otak kosong. Kadua, omong kosong. Katilu tah dompet nu kosong. Gaya kieu ngerokok we hayo, ngopi we hayo. Aya na ngaluarkeun motor ada kulit. Naon? Naon dek ngalawan? Henteu. Naon atuh? Bau eta leungit bau tai. Heueuh bieu tos dicai. Ah, si kau mah cukup 20.000 sapoe ge atuh. Ulah sok ngagampangkeun, make jeung cukup 20.000, acan meuli gas, acan meuli beas, acan jajan budak, acan didinya rokokna ieu kadang kopi, kadang susu, ieu loba. Henti kan itu ani. Waduh. Nanya, Naon ibu? ari ibu jeung mantan-mantan ayah geulisan saha? Gelisan ibu. Anu bener. Bener. Jawab anu jujur. Bener ibu Anu. gelisan ibu. Gelisan ibu. Pokona mah jawab nu bener. Ibu jeung mantan-mantan ayah geulisan saha? Jujur. Sosok guru jujur. Gelisan mantan ayah. Tuh kan, kalau dibohong, kan emang gelisan mantan mah. Serba salah ngomong. Udang sare nu dicokot HP. Pamajikan dangdang geus geulis kieu nu ditempo mah HP. Kamodol-modol oge mah mawa HP. Duh bu, ieu teh nyeri awak teh Kita HP mencetan. Duit kesini dong aku butuh duit. Bu kade rokok kopi. Heuh nya tah ieu kita boga duit ari kana rokok anak kopi inget ieu sapopoe teu ngarokok teu ngopi ge pingsan tong tempo ieu cangcut pamajikan geus barelel tingali kutang geus barolong ieu teh kumaha ieu. Aduh, ieu. Ya tuh tempo tetangga urang mah si eteh eta kamari meuli motor, si Neng kamari meuli kulkas, si ibu itu tuh nu di juru kamari meuli mobil. Ari ibu meuli naon? Ibu mah gampang atuh kari meuli obat penurun panas we atuh ame teu panasan ku batur. Aya roda ditanjakan katinggang ku bangbung jengkol, aya randa gogoakan katinggang ku hulu kokol dor. Meuli kentang kaci parai, boga hutang gelaba layar. Meuli sapi ka Majalaya, montong api-api can aya. Montong api-api can aya. Meuli lontong kageria, irup ulah loba gaya. Cabe rawit lada pisan, mun boga duit bayar sametan, mun boga duit bayar sametan. Ibu jangan pulang. Yang pulang we udah ngapain? Ayah mah di rumah juga molor aja, gak gawe-gawe. Atuh ngada ibu teh jadi sepi. Amat. Atuh mun teh ibu teh aya nu pangagerokeun, ngada panyucikeun, teh anu mamasakeun aya. Tuh kan ayah mah nganggap ibu pembantu. Pacaran mah ayah ngomongnya mau ngeratuin. Pas mau nikah, ibu dibabuin. Nini make cut brai ka jalan, dicarekan ku si Aki ngalawan.
Bais tutut, bais keong,